Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la zidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayat. Wa qala ayatan kullu nafsin za'iqatul maut. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma min muslimin yamutu yaumal jum'ah aw lailatal jum'ah illa waqallahu fitnatal qabri. Al-hadis. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi fa'na bi barakatihim amin. Wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa ma'afati minal fitani amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Dipayun orang sami-sami panjatkeun puji ka Allah anu Maha Suci anu parantos masihan mangrupi-rupi nikmat, terutami nikmat anu kacida ageungna yani nikmat iman sedang Islam. Shalawat sinareng salamna mugi dilimpah curahkeun dikocokkeun digolontorkeun ka junjungan urang sadaya yani Kakangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut ka keluargina, ka para sahabatna, para tabi'in atba tabi'in, behdiana ka urang sadaya selaku umatna. Pa mudah-mudahan urang sadaya masing kang sapati manten angkin di yaumul qiyamah amin ya Allah ya rabbal alamin. Al mukarramun, para alimin ulama, para asatid, para tokoh masyarakat anu kusim kuring dipirmat kalmu yang muga Allah. Sabab ulama teh sudul dunia wa masabihul akhirah. Ulama teh oborna dunia newana akhirat. Oke, tekakan pun ka pengatur waktu, pembawa acara anu kusim kuring dipirmat kalmu yang muga Allah. Tekakan pun ka para jamaah sadayana, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, khususna abah anu kusim kuring dipirmat kalmu yang muga Allah. Mudah-mudahan riungan urang sadayana masing aya dina magfirahna Allah Subhanahu wa taala. Riungan urang sadaya mudah-mudahan sing aya dina rahmat oge ridwana Allah Subhanahu wa taala, sing ngajadikeun wasilah sababiahna urang maut husnul khatimah amin ya Allah ya rabbal alamin. Sarta ajana sing kuring neraskeun ieu tidak sabarana mah tengah aja ya pangarsa itu hampura ka dieu dongkap setengah genap namanya teh saurna teh ngisi acara cenah. Padahal telepon aya kurangnya. Aya diwengi keneh teh wartosan gitu pugu-pugu meskipun teh ngapalkeun. Nalika teh kaapalkeun nyana kitab beureun kitu nya. Nyana ka dieu namun kitab kapundulur jeung teh kaduh kitab aya bawa nunggul. Jadi bingung ya kuring kacaprak. Nya ulah kena-kena punten ieu pamit malepat teh nya. Kieu lah naraskeun ka pangarsa sesepuh-sesepuh di dieu. Ngasatan ajen kuring neraskeun sakumaha nu dipimaksad urang ngadoa heula. Namun ngadoa ge bahasa Sunda we lah nya, da margi da hiji teh ngapalkeun bahasa Sunda we. Mudah-mudahan uduna eureun heula. Aya ngadoa bari udun, pomo bari dina bibir mah. Nya gitu. Amin ngadoa heula bahasa Sunda we nya, bahasa Ciranyang. Ciranyang lah nya. Mudah-mudahan barokah riungan urang sadaya, mudah-mudahan sing tetepkeun akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Masing diberi ketol ke masjid berjamaah. Masing diberi ketol tolab ilmu ka madrasah. Mudah-mudahan kasab-kasabna masing barokah. Kapeser imah sareng sawah. Sing bisa ngalaksanakeun haji jeung umrah. Anu jomlona masing enggak nikah. Aya nu jomblo. Aya teh mana? Uyuhan hidup di dunia masih kena jomblo uyuhan. Nabi Adam baik di surga nu sagala nikmat teu ngeunah hidup sorangan. Teu mau di dunia nya
Mudah-mudahan sehingga nikah. Mudah-mudahan barokahna riungan urang sadaya sing maot husnul khatimah. Ditungtungan ku kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oke, barokahna riungan urang sadaya mudah-mudahan sing diberi jag-jag waringkas. Ditinggalian urang masing diberi jelas, masing diberi eces. Nya kitu kene dadanguan urang sadaya masing diberi jelas. Nya barokah riungan urang sadaya mudah-mudahan di bumina masing sareur beas. Kebagian bansos beas kebagian ayak Bapak RT engke merenya. Barokah riungan urang sadaya di bumina masing sareur duit kertas. Bojo-bojona masing bararodas, gagaduhan amanah masing hariras. Amin ya Allah ya Allah. Perlu heuras perlu teh. Perlu atuh menyapa majikan bodas teu heuras. Sieun bener. Dan sekap sakitu doana mudah-mudahan sing aya dina makbul Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Oge teka kantun kasuheful bait nyaeta pun dulur pun mamang pun uwa anu ngayakeun ieu walimahan anu disesepuhan ku abah. Mudah-mudahan dimulai emutan tanagi harta bandana masing aya panampian Allah Subhanahu wa taala diange sedekah khususna kapun emak benernya kamamae khususna umumna kasadaya karuhun-karuhun ieu pun dulur umumna karun urang sadaya mudah-mudahan sing kabulateran barokah di urang sadaya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, narupi pengorbananana masing dilipat gandakeun ku Allah Subhanahu wa taala, masing aya sampeureun kin jaga di yaumul kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nya kitu kene sim kuring hapunten ulah kira-kira hapunten sim kuring sebagai dulur, sebagai ieu sohibul bait kirang nyugumakeun ka para sepuh sadayana ulah kira-kira hapunten. Oke, sim kuring dongkapna ka ieu tempat sanes niat bade mamatahan, bade niat sanes ngawurukan. Da sim kuring cek tadi teh teu niat, matak sok amak dalam sim kuring mah jadi itu sok ngadat teh ka protokol teh. Jadi mana teu wani ngadatna ge. Nah pang ngadat atuh bejaan lah teu mimiti. Untuna jak gelut. Udah tah jadi itu mah kitu. Amun teu ngabejaan heula teh. Dari sim kuring mah santri pan. Santri mah kudu ngapalkeun meureun. Nah beda geus jadi ajengan geus aya di luar kepala kana tuh. Para sepuh mewah anomna anu sim kuring dihormat kalaya mungga Allah sim kuring ngabahas saalit ieu teh acarana teh nomor pertama teh acara haul pun emak. Ari arti hawa teh aya dua makna. Hiji aya hawa teh anu ngabogaan makna teu daya teu upaya daya upaya teh hawa teh artina teh daya upaya nusuk dibaca la haula wala quwata la haula teu daya teu upaya hiji. Kadua aya mana hawa teh tepung tahun disebutkeun ulang tahun hawa teh tepung tahun atanapi ulang tahun. Nah ulama make ngayakeun haul sabab hikmahna pangna diayakeun haul ku para ulama ku para wali-wali baheula teh sabab supaya emut ka arwah-arwah anu tos pupus mata dengan ayat 3 nah aya di dieu ayat 3 aya 7 aya dina kitab teh aya 3 7 teu aya ngan peda teh kanya ulama supaya inget minimal saminggu sakali malam Jumat inget karuhun beres teh eta kanya ulama supaya inget sabab lamun teu diayakeun tawasul moal inget kakaruhun urang beres teh moal inget sama sekali piraku elehku Agustusan geus sok aya teh hawa disebutna hawa memperingati hawa teh nah salah Agustusan salah teh teu supaya ingat bahwa perjuangan agama perjuangan Indonesia teh nyata Bung Karno. Nah, eta supaya ingat kadinya anu salah naon Agustusan. Hiburanana. Jadi ya sok hiburan apa tawasulan Agustusan.
Cing tadi kau atuh geus pegat di jalan. Jadi meureunana malam Agustus teh tawasulan. Nah, budak orang mah dangdutan deukeut eta budak orang ibu boga duit mah sabada teuing. Nganu kolot-kolot mah atuh piraku we atuh. Nya minimal lah kolotna peuting tawasul, peuting beurangna joget sakitu. Minimal kalau nggak tawasulan daripada teu mah bener tak? Tah gitu meureunana. Tah eta ge sami memperingati Agustus teh supaya emut bahwa urang moal pati-pati tenang ibadah di Indonesia angin ku perjuangan Bung Karno. Jadi urang teh kudu bersyukur ka Bung Karno, ka pahlawan-pahlawan teh kudu tawasulan teh pahlawan-pahlawan. Sok ditawasulan apa tara? Nya sakitu ngeunah ge sare jeung pamajikan jempling bom gitu kita teh syukuran. Baheula mah cenah lamun keur sare jeung pamajikan aya bom, aya penjahat asupannya. Tuh syukuran teh syariatna saha perjuangan pahlawan aya